Batik kadan anu mulia kantos godana tapi niat gerah kebat batur kabiru ulah samanya Hai pasukan kula abdi Gusti kula sungkan bibilasan dina Wanggit Giwari mangga bari nunggu nyaeta dunungan urang Gusti Sumantara ngaboyong Dewi Tunjung Wiru Widadari ti sawarga hai sabab amanatna kahiji jaga keamanan kadua dina mangsa pulangna raja hayang ngayakeun karyaan hayang hajat gede hinge ngan parendene kitu amat bisi aya naon-naon gerajagaan ku sareang hinge mangga kaki dujung kakaler pekawetan praka kulon los kabeh jagaan pos-pos ini Bang barang udah kira mantap bina dah anana yang kucap kicep itu teh Gugulis gitu ya digasin daramang sadayana aya pangesto kula nuhun nyai damang mah sawalerna salira dama uing mohon mejeh dina waktu ayeuna nuhun pamidamang mah uing keamanan bagian intel wah bagian intel salira teh cuma keraksukan keamanan da uing mah bagian intel noh nya bebas nyamar jadi tukang cuanki tukang cuanki bayangan di bulu mata gua tuh di bulu mataan nya daya bulu mata teh panglaris di dukun odo eta teh dalamun make bulu mata ieu cenah bakal payu minimal 100 mangkok sapoe beres atuh alhamdulillah lain payu mangkok 100 tapi pareupeui 100 nya tekor atuh tekor deh ah nya pasti atuh ucap lempah nu teguna dijauhan ku dirina dijauhan ku dirina sabab yakin balukarana bekendona pasti
tumiba sabab yakin balukana bebendut pasti tumiba Siap nungane nung itu nungulon ngetan deh. Banyak ulah ijiran Pilari Dah, aman. Hei, tinggali itu. Aduh. Dundak deng. Didiagnose gitu tuh. Halo everybody, Halo. selamat malam. Malam juga pula. Bertemu dengan saya Siapa? Jessica. Aduh, palingan cantik. Kalau malam Jessica, Kalau siang. siang Junaidi. Aduh, Eh, alat. bagian inte sarua oge bagian bebencongan. Oh, bagian bencong. Aduh, palingan. Sanajan bari jeung kaayaan keur ngajaga tetep we aya hiburan mah heueuh kudu. Nanya atuh priok. Jaipongan heula ah. Oh, mangga kula. Pakai kalangan umuya katuapa kagalangan tapi niat tapi niat tuduh kebak kugoda ulai batai kugoda ulai benan bani maksud Ngeunyaheun lagunya ah. Aduh, Ngan kurang ngebit hungkul. Oh, kurang ngebit kumaha. Kuwi mah yang tuk cek tuk do ekstra dikuali. Hayang kitu ah. Hayang dangdut, Oh, boleh. hayang Jayanti. Boleh, siap. Apa meneh Jayanti? Nu kumaha Jayanti teh? Wan Ciburit Surya rek pamit reka ka Cikampek sindang heula nuju macet. Sanes waktus hari biasa saja. Ya. Jayanti. Oke, boleh. Yantija. Tijayan. Ayo. Ya, darah. Oke. Wanci burit surya rek pamit reka mana hujan letik ngering hoka hoka saralala bila bapak tinggal sisi basisir Jayanti masa sarep karek reka mana ditaruhan kikila bapak bapak saralala bapak sisi basisir Jayanti Jayanti kerja di pasini banget pakai maknong rasa cinta Jayanti mengalah berduaan mengangkat pageng rasa Ya, Kunaon? ada lungleng euy. Ya pasti Aduh. atuh da motah teuing. Hulu gojelang ieu. Baut murag.
Eta motah teuing atuh. Wanci burit surya rek pamit Reka mana ke rumah sakit lagi. Lir hulu dulu itu. Semoga diberkati guys. Ya nyun. Sendiri bobat. Sakit tuh. Ya dari silarea. Hege. Hege pula. Ya. Bejaan batur-batur bejaan batur-batur wit wiu ya ka dieu euy teu becus cicing Pangarat anu bararang namina diuk Gitu wes. aya pikasan naon ini anjing sia teh cowong teuing sia teh padaing membagian keamanan kudu galak diuk siap olah wah euy ayo geuning kawasan pasukan huntu nuhunna diuk siap Balad huntu na. Aya kana di pikiran tuh. PA-an saling-saling teh pakai mix sewa-sewa aya naon diuk Persatuan singa hiji Kadeka silihku junti Kadeka silihku junti Damang sadayana uji aya naon ieu teh naon diuk kelan
Cenah bejana tidak kumpul. Cenah bejana tidak kumpul. Paling mana kumpulnya? Udah gede-gede itu anjing sedeh. Tong lampu. Bulan, udah gede-gede teuing. Tong lampu. Ini. Aduh. Damang. Bejing. Damang teu meuje. Itu dapura. Damang. Geus gede-gede teuing. Bulan. Udah gede teuing sia. Aduh. Mina Sabrina tuh. Damang. Dia jaga sini. Nampu wes eta. Cuma damang geus anjing kita. Aduh. Kurang cek khas itu tuh. Eta labur Cing ban lagu aing geura. Nah, ada cek kasih nama. Jadi. Didinya. Udah saya keong. Rupa-rupa. Pasukan Prajang Negara Prabu Sumantara. Anu kiwari ayat di tapel wates negara Astina ngandika. Salarea kudu saragep sareundeg saiga saraya. Sabab ku ayana urang dibere tite jadi pasukan Nalendra. Urang teh genah pisan cokomo lamun teh saenggeus negara Astina kajajah ku urang. Dunungan teh ongkoh deui rek ngajajah sawarga. Cenah eta oge. Beres ah. Puperi nyuing teh di lembur jadi tukang angon. Tukang ingu. Ngangon sapi, ngangon domba, mitoha. Nah, mitoha diangon. Pan pamajikan uing mah beunghar. Oh, nya sugih. Ngan mitoha keur pikun. Jadi bisa uing dibere udud kupun bojo asa diangon mitoha kahayangna. Ya. Detepira mitoha teh karesepna kana ludo. Ya. Mun ka pencet mere udur sabatang teh. Nya mun ka tincek dina ludona teh atuh judi akeun bae jeung mitoha. Goodbye. Demi mitoha eta. Demi mitoha laut baka kuring dianjangeun. Disorang. Demi kabogoh lain demi mitoha. Kabogoh teu boga euy mah pamajikan hungkuy. Nya. Kitu tah. Ku kituna hayo. Urang pada kakulon kawetan kakaler ka kidul pada sewang bari mawa. Pakarang sasegala-segala. Siap. Lapanyam. Ayo. Berani doa urang. Pasukan Sumantara anu ngidul ngulon wetan ngaler kayanana. Ye. Kacarios Raden Bangbang Gajah Nagawar Citalan Raden Sencamuka anu parantos hanyat kamaraca pada rengse ti catur pertala datang neratang ngademan datang neratang ngademan ewu pakule dengan rata nuhun pisan karena rupa hakat dikjayaan sampean turta kasatiaan sampean kalur jeung kabaraya woi sami-sami woi harus jadi kewajiban Pak jadi kewajiban Pak Kewajiban ya lah teu sangka teu tinggal itu naon tilu sinatria nya
kompak. luar biasa deui trio utama Wah, beres. lah naon bapak jeung urang tiluan urang ngiluan urang sarwakeun Loh, naon tah? itu pan trio utama aya urang trio utami Trio wek-wek. jadi kumaha wa sakumaha tadi pada sagemkeun kuat mangsa ayeuna urang pada gawe bareng yen Mas Putra Parikesit teh nu aya di penjara di pangberokan ye urang huru hara di Lebah Kidul anu cakar ka keraton nagara Gajah Hoya Daud Timbalan pada gawe bareng Daud Timbalan Kakang Nagorcita kulon kaulah bang kaca sejanggamba Cumantara nyata hoyong ningal di mana letakna kejadian atawa denawa anu kekayaan ayeuna ngarumpulna sae ngantos kumano kaulah bae wa sae mah kitu laku sae permios wa mangga urang mencar nangor cenah sae wa gawe barang najang Hebat akang. Nya. Kompaknya. juragan Nagawarcita asup kana lemah Ya. juragan Bang Kaca ngambah ke Ganawiyati Wah, kaluhur. bagian darat Raden Sencamuka Wah, beres akang. teu sangkat teu dinyana jiga baheula kitu teh juragan Antarja ka handap Nya. juragan Gatot Kaca kaluhur Kawang-awang. Raden Jakatawang bagian kelautan Wah, beres. mun kuring mah bagian konsumsi we ti baheula ge Ya, bagian logistik. nya bagian logistik ongko nya mun cara ayeuna mah dejapu datanya Ya. mengulang kejadian nu geus aya Ya. kitu marukana Duh, akang. teu sangka mudah-mudahan ayeuna kasalamatan nya Amin. Akang. kuring oge najan geus kolot rek ngilu baju angsugan we saceuk sabeunyeureun mah Surat ketanagaan keneh kan. sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa Nya. tetep bisa nya Betul. ayangnya Raden Bang Kaca ngamonitor di tengah ke Ganawiyati kayaan ngapewarakeun ka Sencamuka lan Nagawarcita yen aya hiji jalma anu jangkung gede ka Kasipatih Wiradanta anu yakin ieu teh gegendugna ieu pasukan atuh Raden Bang Kaca mudun kana lemah Tuh. Sencamuka lan Nagawarcita nyumput di rungkun Ieu nge. atuh kayan pasukan kaget barang ningali jelema anar-anar anu sumping kaya pertempatan Iya, hei pasukan Nge, kula. ningali aya jelema anyar saha Gusti haling si musuh dulu Mang Cepot kadia Mang Cepot tinggali musuh nakar datang ke dia kesangka tak si Aden tapi kau kasiun dulu Tunung aku. kasiun kan kasiun naon terus diresikoan ku kaulah kesangka akan diresikoan dapur kan diresikoan masa kena tak biwir teh nya nuhun we agan tos diresikoan mah karimang we pangresikoan geuning nya Ai aduh. tuh agan ya
patihna Wiradenta nu itu tuh Eta nu berawes. nu kabejakeun kongas kabejakeun jago teh eta wadah Mang Dawala mohon kulan nya Rarat reret atuh. di sugan teh eueuh lomang deuleu Matakna ge rarat reret. sia ti zaman desa muka pejah nepi ka ieu lampah teh bosenna Zaman jamu mangli gitu. zaman dana raja sih teh Zaman wauken gitu. jika sunah we laku lampah sia kitu we hai ponggawa ulah kaget sampean ke desa hayang Laiwan wah. genera ningali kaget genera ningali samya ngalaga ya ingkang ngalaga Wah, naon? Jelema ieu rek nu asup ka negara astina Gusti. Saha sampean? Hah? Eueuh bema kramasias nepi ka asup ka negara astina. Tuna tina wiwan. Ngaran kaula Bang Kaca. Bang Kaca. Eta jelema nu tukang Gusti asa wau. Asa teu asing nya. Ai sia teh dewek cepotea. Wah, Hai! Anu lepas tina kurungan. Aduh. tahanan leupas. Da sia atuh mereka jeruji teh gede-gede teuing. Kacolongan atuh. Da jeruji ge kange maung tadi nanti. Nya. Da asup jang jelema beke mah. Heuh jeruji di gede kamar sia teh mah. Kitu leun nenggang pisan. Pompet. Sampean sangaran aing Wiradenta patih nagara. Ngaran kaula Bang Kaca. Kapilanceukna calon raja negara Prabu Prekesit. Hah? Adina lanceukna sia? Ya. Maksud aja datang ka dieu? Mulai anu bakal suka andon bebela lintang ti kaula dulur. Anu bakal bisa numperluduskeun nyata si Sumantara. Ngerti sampean? Paul. Sosoro kojor bangsat ya tong tak jelema kieu mah Gusti lah nya jewang nu kieu mah Ejer kinya. nya nu tukang urang alungkeun ka tengah tol sina digeles ku toronton sarua sia ge ku aing asupkeun kana sepiteng sina ngahakan tai Ya. anjing pugun aing teh diem wae nya pasti luncat mun sia luncat teh sepiteng ku aing di alat taina dialungkeun kana beungeut mani Bener, paling pugun aing teh mau make helm helmna ku aing dibalora ku tai si Aji ngomong ke tai geuleuh si Aji beuka geuleuh eta mah. da saja mah tidak beriman Besar Sukatoro. jadi anya rek anon suka bebela ya sok buktikeun pasukan kaula nakar hah bakal modar awak anjir buktikeun aya nyawa Mang Cepot lan saksian ada didoaan kumang Di parancangan ku akangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa bismika amu nah nu asare mah teh beda apana eta aing mah bari mah doa we Asal doa we. nya si eta mah da Islam lagi Islam KTP si eta nya dari eta syariat eta mah henteu teh ini tan pasti eta doana teh ka masjid hayam eta doana Asup ka pasar eta doa. haling Mang Cepot haling Mang Dawala Jaben bener Pade laporan abdi kulan ka Juragan Sencamukal lan Nagawar Cita Kange siap-siap ya haling Dawala doakeun
Siap. Wadah, alik. Bejar, apakon wani marang haku Bambang Kaca? Ora wani dening apa kulanang aci mula teka katicaya. Nyekal sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga. Macua brum. Singkil pandang kaliwang
ge maung teh Mau ngakang hiji kesangka deuleu hebat. luar biasa juragan bang kaca Wah, nya. Masabot Ran awas kalau arek kapuntang pati gedawa uluh Alik akang. nyerak naon kan gada Ran gada gada Ada. sugan teh nyerak angkeut Lain atuh. awas sasajiga siap pegang jelema make jaket kulit tukang motor mana lain jaket kulitnyaan ya kan kulitnyaan oh ya kulit teh garinjul gitu kawas jalan Lenggong. aing lain bangsa manusia aing bangsa orai kapina jeung orai-orayan beda deui eta mah kaulinan tuh sia kaulinan Beda cerita nih tuh. jeung orai tangga dulu lain Ular. maju sia maju mulai judes Nya. mending mau ngajawab Sombong. sombong sih teh Sombong sakilo man. Sekali. modar sia maju wah maju ayah bangsa Ya. manis teh saha ngaran Laga Warsita modar sia maju Ayo. sia nu geus sia nu muih hulu teh Sekubararan. da geus biasa Arab mak. cacak diwanti-wanti tita tadi woi belah mana jelemanya Eta dipayun kula. dikeun ku Ferdi nu kieu mah Pernah sama. Ferdi majeng ieu ka pakalangan apa aing Ferdi sasia aing leasing debt collector aing sakelari mah geus pada nyaho Kasohor. nu nyekel CR teh pan aing ieu teh maju sayang nyaho bulan maju ayang nyaho aduh sombong semakin main maju-maju segala modar sia maju wah ayah anjing Moy. aduh Naon? Naon? nah leho kana panun ulu sia muter aduh toba bayah mana gila mana Tari lebak teh. belah lebak teh Sumuhu. Aya jang akib eta. kurang ajar sia aduh si Ferdi pae Duh, kurang ajar sia ku aing rasakeun ngalawan aing sajen ocid ku ocid mah kabeh oge eueuh anu tanggah kabeh tungkul hareupeun ocid ayeuna setiap ocid datang perkara rengse Walter Royes kumaneh nama. sabab uing teh bagian mun teh mah keamanan teh mah pahlawan Tanggalanna. buktikeun hayang nyaho bener ngomong teh ya
hutang pati dat bayar pati, hutang wirang dat bayar wirang. Saha ngaran teh? Nagawarcita. Wani kaing, wani. Bener, lalaki maneh lalaki. Alus, mun awewe aing rada ragap. Mangsana ku aing dipetik pati dia lah nyawa pek aing nyawa. Anjir. Hebat dulu. Ayah. Teas kokot desya. Wah marukana kumaha oci teh. Pikiraneun. Lain kulit belagu gitu. Naon apan aing mah kusi mau tabrakan. Kokot aing dipen. Aduh, baik anjir. Oh, bayangan tina beusi mata teka asa naon-naon. Pokoknya. Hah? Anjing sia modar maneh bae. Ngacelam mah. Marukana kumaha ocid medel. Hutang pati bayar pati eta hulu siap eueuh. Hah? Hulu siap eueuh. Moal mungkin sia teh. Wah, Marukana aya punya. hulu aing mana ngaceleng tua. Jelema teh karena sadar gitu. Wah. Maju sia. Waduh, Aisyah naonan, demonstrasi. Aduh. Maju sia. Wah, tuh. Langsung. Aduh. Ayah. Aduh. Terus. Ayah. Aduh. Buluna asyuk. Alan. Kantun buluna. Sesa bulu mah. Aduh. Kalah kedung jadi kolor. Modar syuh. Banting tulangna ada tinggal itu. Wah, sakit di hot. Juragan Nagawarsita Serang Gatot Kaca, Bambang Kaca. Leres. Hebat luar biasa. Wah. Gening ieu nu dipaehan kudunungan aing teh hirup deui memang teh salah. Nya. Senca muka kaula modal awak maneh dor hayang nyaho. Wah. Aduh. Modal. Aduh. Wah. Pusing sia. Lesotkeun kaula teu nawa modal awak maneh hayang nyaho sia. Alah. Juragan sesemuka derungkeun heula. Hidungan di alun. Gusti tangan Hah? Eta kitu aing heula. Jangan marah.
panas abdi meser betadin. Ya. Haling daulat dikeresakeun kaula teh muntang kana daunan. Kana dahana nuhun kulana. Tadina rawas balinya teh aya batu gede teh nya. Palalaur teuy. Nuhun kitu mah nya bari kumaha kan deuk disasar ku kaula beungna. Saya tuh sakalian pangyasarkeun pun lanceuk. Naon aduh hutang ngaraweui teh. Di ditu Sarunagi abi ka ieu katemleuhan. Geus ke dewe tawaka heureuy keur kayaan kieu mah. Dasarna seure da nyana abdi mah. Kenyataan ieu mah. Haling. Kae atuh mah. Ulah jaga kan. Bayar pati utang wirang dan bayar wirang rasa kena aja. Sidres taju menak bugang nate. Wate ancur teh senca muka beungna. Wate remek teh si jahat teh. Pasti. Samaruku maha syete. Setan. Ngerenyet bisa gue aja tengorek. Merejat. Watir nong tuh. Nepi kaki dulu. Gado nepi ka nyolok-kodor gitu dulu. Gado jeung irung digede-gede gado geuning. Heeh. Vitamin. Tong diheureuyan taeun teh sare kumaha mun ngajunjurigan. Ya, moal jurigan cenah teh. Kumaha Supaya kieu mah jeung jurigan segala. kumaha mun mere lagu sakit gigi oman tuh. Ada teuing si Agil tuh. Bisi mere lagu Branding sakit. beuleum hayam da kitu teh. Maju hayangnya ho meneh. Mang Haji ampun Mang Haji. Mang Haji ampun abdi sa iwan sa Islam. Islam abdi ge modal sa ku aing. Hayangnya ho. Sacar bolangkeun ku aing leuh. Beres. Heeh. Mawa naon eta? Dan naon?
Ya. Ingat ya kejuaraan Batara Kresna sadana gitu pisan gitu. Flash Akang. nya. Nasib diri bagja awak najan kolot oge aing. Hayang jadi surit tuan anu hade aing oge. Atunya. Aya buta ka dieu ku aing pencarkeun huluna. Kang. Bandring wae do. Oh, naon? Batu nepi ka bencar kitu deuleu. Mana batu? Hah? Mana batu? Eta batu deuleu. Ah, lain batu eta mah. Naon? Gebog. Tong sok ngabobodo. Pancaritana tuang. Aueuh, teu bisa. Oh jadi ku jujur gitu. Nya atuh kudu natural naon. Anjir. Contohna abi atuh. Nya kumaha sia we. Heeh. Kita mah gitu wae ka aing deuleu. Nya keki. Ongko ngaku guru ka aing. Tapi aliran beda. Style ge beda. Kayak modar sia jelema pagek. Oke, si goblok. Coba nang juring sia. Coba nang deui belek. Iya. Yo benang dia lagi kah? Gua gila Akang eta getih ih. Hah? Eta getih meni gila ih. Getih panta teman. Getih Akang. Panta. Tadi ke sia aing nanjong batu kayak ada jujurkeun gebog sia. Ande-ande nawe atuh. Eueuh, kudu jujur sia teh. Kudu natural. Teu bisa. Karasa. Teu bisa nyane wara pisan. Kokotna hirup kene euy. Utak-utakan kan. Nyawana dina kokot juga nama. Ya. Ayo coba yang baik belum sia. Narikan neng. Ayo coba yang. Coba yang deui. Hiya. Ketipu ayo. Itu nyeri hati ya. Ayo Panuju. Modar si koeng. Ayamnya sia. Buktikeun sia. Jika pangeran Diponegoro we aing gitu nya. Hebat pisan aing. Mun mau HP aing teh nya di film. Di video ku aing Video nya. Luar biasa kesaktian aing ulunnya kete. Bakal pada hafal. Bagja luar biasa. Sok sia. Ayo. Aya. Anjir gula terus ya. Gua. Mung serat deui euy. Mung serat. Aya. Aya. Gua. Aya. Aya. Acan acan. Aduh. Aya. Bismillahirrahmanirrahim. Sari rapet. Anjir. Syok sia. Maju rapat deui leuy. Oh, lita gila deuleu. Gua aya. Aya. Yap. Pancasona. Anjir. Naon? Gila rapat deui euy. Sirah mengandung altek. Mun sinen apaleun kana ieu kasaktian. Mah teu payu deuleu. Pasti akal. Rapet. Kaceli-celi rapet ieu. Aya. 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 Aya.
jelema teh garelo beurnya. Ajam layule Mala Nyawa Kajadianana sadayana sepak terjang banting tulang ngalawan ieu sejumlah pasukan Patih Wiradenta kayaan dina mangsa lolongkrang aya salah sawis tenawa anu nyusul tepus ka perjalanan Sang Nalendra Prabu Sumantara itu kaayaanana serangan anu sumping ke negara Astina. Iya. Kudayana pasukan margi anu sawareh laporan. Tuh. Atu Raden Bangbang kaca lumebet maring keraton negara Astina. Iya. Nyata kahiji pangberokan tempatna Raden Parikesit Semar Badranaya. Tuh. Anu memang aya dina tawana. Nata nerata ngedemang. Nata nerata ngedemang. Ewu pakule ingatana. Mang Cepot, Raden. Iya pangberokan deh. Lu, agan. Gening sada swanten Mang Cepot. Lu agan, iya pisan agan. Kang Rai. Saha eta? Ya Kang Bangbang Kaca. Putrana Kangjeng Rama Gatot Kaca Suwargi. Katinggal tina jeruji Kang Rai eta timbalan jang saker silai ngucu saha nu dipengker sepuh teh eta teh Mang Cepot eta teh kuya batok Pohara kuya batok jelas Pohara teh. labi-labi gitu teh bulus upan lele ulah kitu cupan ieu dewe kujang bapak aing geus ngaheas Malua tawen. sardaya-daya ite putrana Wa Gatot Kaca ora kapinu gawe mangsa ayeuna sejang bebaskeun salira nyata Kang Rai ora kapinu gawe lajeng ieu pantot tawanan ditembrak ku ieu Bambang Kaca Amurasud kana Rai, aduh. Atur nuhun Kakang Bangbang Kaca nuhun Rai, wilujeng tepang ieu. Ya. Wa senca muka Kakang Nagawrecita anu keur berjibaku perplina pangperangan. Racan perlaya, racan. Bejana ayatna Raja Kadir cenah. Sumantara Kang Daud Timbalan. Aduh, dedeh bagja kumayangan kaulanun Abah Semar. Lah, Jadi apa? kurang pada gawe bareng-bareng. Abah, Timbalan dengan kurang pada. Anak Parikesit dikeluarkan tina obak Bangbang Kaca sastra jingga Semar Badranaya anu sami ngiring bajuang kayana
Prabu Sumantara anu paratos kacaturkeun ti satengahing perjalanan. Tuh. Kaayaan ningali para pasukan anu bubar katawuran murka sakalangkung. nyawa Ningali Nagawarsita Sencamuka kalayan ieu bang kaca anu ngayakeun tindakan nu teu hade. Ngamuk kawakawi kayana gila-gila iya tak gila-gila iya kurang ajar dulu pasukan aing paburantak awut-awutan awut-awutan dulu tuh mengcepot kan itu saha itu kita Sumatera teh kan tak jenis teh hai mang cepot kunaon babatukan babatukan bentuknya aing batuk asli eta kalaglag hasyep ampun nepi ka ngekeh ya gasa tukang ieu tukang lampu nya lah kulabahna teh kasida sabotase da kerja langap diberi hasyep lain rokona mah nya binatang luar biasa si aing untung can rek sapat nepi ka sawarga Manikloka paingan hate teh setengah wae da geuning dia aya karaman kejadian rasakeunna ajik bekah kaula penas ti kersah yang tumamparan ieu kaayaan Nagawarsita bang kaca lan Sencamuka dewasa jumlah rahayat anu bade bebela dibekah ku ieu Prabu Sumantara anu kaayaanna teh nyaeta kasapukeun ku tenaga angin anu luar biasa rasakeun asa ku aing Bang kaca kasapukeun. Sencamuka kasapukeun. batur. Nagawarsita kasapukeun. Hidup Sumatera hidup. Rasakeun poe. Cing mun mayakannya bapak teh. Munnya mah bela. Munnya bebela karunya dunungan nepi ka elehna. Mira buktoskeun nya. Buktoskeun kakolotan Semar teh. Tuh, teh mongkeun kinya. Yen Semar teh bureuteuna Semar teh lain ku rai kadut. Sepangin. Tapi bureuteuna Semar teh kulantaran penyakit. Sia teh nya penyakitna teh penyakit anu menahun ku ilmu. Anu luar biasa seueurna. Ya. Bisa dijelaskeun mah. Ya. Grapikeun Pak ilmu teh. Ya, grabikeun. Kaluarkeun ulah diheum-heum dina beuteung. Ulah digenggeman.
dihem-hem dina biwir dihem-hem na beuteung Nah betul kan itu. ame murah kanti jeung teh nah tah si eta Yang rapi. di zaman baheula nepi ka zaman Pandawa musuh itu ieu teu bisa takluk Ya. pasti ending-endingna ku ngaran Semar Bandar Narkoba Oh bener. tong sakamana ka deket ka polsek kita sih bisa banyak Sini tewang. agan Yo. agan parikesit mangsa saji ngagerak ka dia mah ieu Abah Semar bade sasauran cenah sia geus lain zamanna jang bagian dewek mah sarwakeun we ulah dumer jual parikesit rada pedit karunya penyaa karunya ke ngontrak keneh teh mah gitu Abah Semar kedah kumaha kaula bah tuh kira aku teh karunya geus disebut Abah Ujang kayak Abah Ujang di Abah Semar Pokok udah kamang odong. duh agan kedah kumaha tuh lumawi kedah kumaha Abah saya atuh tapi punten beri kemauan tuh naon kaula nun bah tah kitu bah tah cobi punten bade kemauan tuh sim kuring pangyabutkeun buuk sim kuring salambar Ya. pangyabutkeun buuknya hapunten Abah da kalau teh sanes tukang cukur Lain bapak. ieu mah cabut ieu mah sanes bade ieu Ya. Nyabut kieu. bade ku abdi atuh ga Pak jeung sia bisi bade ku abdi Tuh. Mal balik ku saya mah. ai saya nama ku Mang Cepot wae tah kitu mah saya mah enggak bener kan sok punten si belagu puntennya panya heuh sok atuh sia Tuh. syarek naon goblok sini Yang bawa. tara cabut hiji mending ieu dikisabat ka bisat Wah. beuh nepi ka kitu sia teh Gara gajah sebenarnya. sia mah ongkohnya ka ari tapi panon kana beung aing kumaha mun kejadian jadi Semar buntung sia teh jika hese pisan ieu kolot sia mau kolot lah lieur aing mah Anak penyaa. mangga agan mangga tuantun Abah cobian Nya deh. kalayan kerasa anjeuna mudah-mudahan pareng rezekina mangga cabut Kurang sarean. sadaya-daya punten sok nah janten panah Bah Semar mangga panah kuncung saja tining hirup kuncung saja tuning hurip cobian Tuh. duh Jauh kurumu itu. tah agan naon Mang Cepot sadayana musuh-musuh Pandawa tapi sanes bade agul ku payung butut Enak beuh. teu aya deui iwati kumpul Bapak Iya. bare teh ku buuk denge teuing agan denge teuing ieu mah dasar we kararepat sim kuring meureun aya milikna Nya aya jodoh. mangga ngerasa sar eta jelema anu kakasina sumantara kitu Abah sok ora kapinu gawe kaulan Abah Semar ulah ke anak dunungan wae barang bere teh coba ke anak anu nampu Anak sorangan tidak. supados masihan ka kaula senjata pemusnah massal Abah Semar mangga nun mangga Aduh. cabut hiji Sadayana. sae kaula nun kumaha lamun dicabut sadayana mangga jeung babatok abdi na dicabat ulah nyungkun sagala Abah Semar punten we atuh maaf abdi heupe nah
jadi termos tah neangan kopina nyier kopi dua anjing dewe sangka Semar bandar narkoba aduh dedeh teuing Semar gemep berapa kemana we kurang ajar bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumi bah ieu ge kuncung saja tining hurip panah pamasihan Semar Badranaya tiba wontening peuheungna ieu sang Nalendra tuh ieu ge gemasing pati tumakaning perlayatur tapasukan satu kangeunana tuh sami kasapet ku panah ieu kuncung saja tuning hurip Antara jeung eta panah teh nyabat ka tukangeunana pasukan-pasukan nya luar biasa deuleu euy hebat beruntung hulu-huluna teh nya hulu teh bara runtung huluna teh luar biasa cacak buk dewek buk Bapak Semar hiji cacak hiji teh bayangkeun hiji cacak hiji akal komo mun 7 geura sok wah luar biasa kaca kurai eta ora kapitu gawe Kang Bang kaca ieu teh Akang Naga Warcitai putrana Kang Cegrama Antarjaswargi ha ning jeung baraya jeung dulur jeung sajabana aduh mari kasih ieu wa kasep sadaya-daya wa teu disangka-sangka teu dinyana geuning aduh ieu paman naon emang cepot hoyong jiga batur we beuti mangoge tuh teu disangka teu dinyana bagja nu taya papadana tiasa riung mungpulung di patempatan barang kayaan keur suka bunga na ieu sadaya sinatria Resi Narada anu lumungsur ti sawarga aladala parik kesit ning itu eya bagja nu taya papadana salarea eya senca muka Bang kaca Naga Warcita sadayana abdi keluar heueuh maneh cepot kabehanana gawe barang geuning bukti tina gawe barang nu hese digampangkeun nungkuludeskeun si Sumantara kasih malih nu diduga-duga jeung disangka-sangka rek nepi pisan manehna kas giri salaka sawarga manikloka nanging menang iberyen ayana kejadian di patempatan atuh bakti ka dieu ora kepinu gawe kaulanun tah etang-etang di istenan hidup wireh hidup mangsa ayeuna tugas ti sawarga manikloka jadi ngadeg raja di negara Astina tak ieu mahkota binokasih mahkota kerajaan gerak angge ku anjeun timbalan kaulanun eyang mangasok
Nampir nuwun Prabu. Raden Parikesit Senan jadi raja di negara Astina. Cahayana gilang gumilang ngerak sukan sing sarwa endah tina retes inten rinukmi. Datan niratang ngademan datan niratang ngademan ulu ewo pakulingan rana cahaya gilang gumilang tuh tingali sasejingga jiga we juragan Arjuna jiga juragan Abimanyu Flash pisan. wilujeng alo wilujeng Kiadi wilujeng i wilujeng anak alo Oh, ya. nah serjo anak alo tidak kumeng teu abdi teh anak alo we sugan tidak aki tah wayahna sencamuka gawe barang ti ayeuna bang kaca nagawarcita Tuh. jeung sadayana para pejabat ais pangampih kudu ngamuara dina hiji tujuan sahak jeung sakawajiban sangkan ngawujudna negara anu baldatun thayyibatun warabun gopur timbalan kaulanun diestokeun kaulanun eyang yang gitu geningnya jadi raja deh Ilaras akan setiap kajelema anu mikarasep teu anggang teu mikangewa kitu deui sabalikna we tinu mikarasep teu anggang tinu mikangewa teu aya wae nu mikangewa teu anggang tinu mikarasep aya wae. ngan dina lebah dieu meureun setiap perjuangan oge tangtu kudu ngaliwatan pengorbanan Sumuhun. nyorang hese capek susah payah pait ketir larat jeung balangsa Leres. ngan gening buahna amis ilmu ngaliwatan pengorbanan jeung perjuangan mah Katenan. jang Bulan. salamet nu nongton salamet audit tongton sakali salamet tep salamet hapunten ti akang sapara kanca ti lingkung seni geri harja turu putra tangto seueur lepatna batur laresna mugia kulawarga Jembar Bapak Alup Tuh. manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala Amin. permios teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa tepang deui ieu lalampahan urang pungkas ku kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun rahayu ca